Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantu jejar carios si lalai bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu setia manco kan dongeng Mang, di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir, sinderangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong, ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados teu nyangkolong tinggalna waktos, urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita si lalai bodas. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu gancangna carita. Ocapkeun eta nu duaan teh boh si Arya Soma pon kitu deui si Sudira. Sarua pada mapai-mapai unggal lemur. Sarua we naluntik malahan mah kiwari teh geus aya kana 3 poena. Ngan bae duanana oge acan ngabuahkeun hasil. Si Sudira bari naluntik teh lamun parang manggihan urang kumpeni atawa manggihan pos, laju sok diserang secara dedemitan, malahan mah make targos sideung kawas si lalai bodas. Lah kadalah sia. Abringan urang kumpeni. Nek kamarana we kiwari. Keun sia ku aing bakal diwarah deuleu. Ceuk si Sudira bari merhatikeun kalebah jalan gede. Tetempo aya 5 padati anu keur ngalabring we kairing ku para upas. Keteyep. Si Sudira teh laju ngadeketan tangkal kai anu rada gede. Nu aya di sisi jalan anu bakal kaliwatan ku eta abringan. Memeh naik kana eta tangkal laju we dongkok nyokotan batu laleutik. Geus babakalaan mangga jeleng wae atuh ngagajeleng. Hiwari mah geus aya dina luhureun eta tangkal. Gulantung kawas lalai we nurutan si lalai bodas. Bari panonna teh merhatikeun ka eta abringan. Geleyeung. Pada titeh mimiti ngadeukeutan, gentak si Sudira teh ngalakukeun tindakan leungeun anu geus nyekel batu laleutik teh dialungkeun we balesat. Pating balesat pating cariut rek ngajojok ka eta abringan. Barang kena kana sasaran pating celegur. Uguh we atuh padati teh menepikeun ka amburadul. Malahan mah anu numpakna ge nepikeun ka ngararajeleng. Uguh we atuh upas nu ngawal eta padati teh reuwas tetele geuning cenah geus aya serangan. Awas cenah aya serangan musuh, serangan dadakan anu ngabongohan. Laju bari muterkeun paneutupna ka sabeureun eta patempatan. Awas ada serangan. Aya berlendong. Meh bareng baturna teh pating karajeleng. Aya anu nyumput di balik tatangkalan. Pon kitu di nyumput di tukangan padati anu geus hancur. Kabeh kita-kita we bari nyarekaran bedilna siap dibekaskeun bisi aya serangan deui. Bener we teh jauh tina sangkaan pating balesat pating cariut teu kanyahoan di mana datangna. Celegur atuh pas nepikeun ka rajleng mitra. Awas anu keur nyumput ditinggang ku garanat. Mitra kaum dangu. Sararea reuwas. Pericing aya nu ngararasakeun ka nyeri dae teh atuh nu beunang bujurna. Nepi ka tutung we calanana roek kaduruk. Pantat kena granat. Tolong. Ceuk eta upas mana teh gegeroan we ka baturna bujurna teh beunang ku serangan si Sudira. Pon kitu deui anu keur tiarap. Kabeh ge hanteur uput anu keur ngadapang teh di alungan we batu ku si Sudira. Atuh kawas jalma keur ngadapang di alungan petasan. Pating beletuk, pating beledag. Eta upas teh pating gorepak, pating gorentel. Aduh, panas, tolong. Kaya urang kumpeni teh beuki paceueuh we mitra. Para upas anu can kabeunangan teh mana teh manitung jeleng nyalametkeun diri we. Di buburanjat ngajauhan baturna embung ngembikeun ka kabeunangan mah. Jauh euy, ngajauh awas euy. Nunda rajang teh nyerang.
teu kanyahoan ti mana jono euy. Ayo cari. Di mana itu serangan Mitra kaum dangu. Eta upas teh culang cileung merhatikeun di mana eta serangan teh. Saya upas anu tetanggahan. Breh katingali aya nu pating belesat pating cariwut. Ditinggangkeun kudu ngabalak bagi hideung. Puguh we atuh maneh reuwas. Awas tuh. Nu serangan teh ti luhureun tangkal asam euy. Ceuk eta upas bari ngagajeleng ngabejaan ka baturna. Mitra kaum dangu atuh nu bejaan teh laju ngokang bedieuna cedor. Tangkal asem teh di bedilan dedengkeun ari si Sudira. Barang nyaho di bedilan ku eta kumpeni laju ngagajeleng cere napak dina lemah. Kuliwat ka satukangeun tangkal asem. Bari berhatikeun ka musuhna. Alah, aya perlawanan oge si kurang ajar teh. Keun sia, urang ngadu sanjata jeung aing. Kituna teh bari dong kogap nyokotan batu sagede-gede leungeun. Teu antapara deui eta batu teh dialungkeun kalawang atuh satarikna keur pating belesat ngajojok ka eta upas. Geleger ngacelegur tarik pisan ayeuna mah. Upas anu keur ti pating caranteng teh mabikeun kang ngajol raceng bari ting karoak ting araduh. Sedengkeun ari si Sudira mah nempo musuhna nepikeun karibu teh atoe nu aya nya seuri jeung seurikeun. Hakan sia kurang ajar. Sanjata aing teh pikiraneun. Moal eleh ku sanjata modern. Si Sudira teh beuki maceuh we batu sagede leungeun teh dialung-alungkeun we ka eta para upas. Puguh we atuh kabehan nepikeun ka gempar. Kiwari teh pating kaloler kawas pindang we geus teu walakaya. Pating galarung humarurung, pating salengir nganahan ka nyeri. Sabada nempo musuhna geus gempar malaju we eta si Sudira teh ngagajeleng ngadeukeutan ka para upas. Puguh we atuh basa nempo aya nu ngacorelat make baju sarwa hideung. Bari jeung make tergos, sararea oge nepikeun ka soak inggis we eta jalma teh bakal nandasa. Kunaon euy? Kalah pating purungkut kitu. Sarieun sia teh ku aing. Kapan aing mah lain malkal maut deuleu euy. Ampun, ulah dipaehan, ampun. Cik salah saurang upas anu pangdegetna ka si Sudira. Kunaon sia teh? Sieun paeh. Aya geuning ka sieun mah, aing mah lain malkal maot deuleu. Keur naon dipaehan ku aing? Deungeus waktuna mah sia ge bakal paraeh. Ku kituna. Lamun saya boga ka sieun mah lamun sia paeh dina kayaan teu eling deuleu. Kajurung ku hawa nafsu jeung kapanasaran kapan bakal marakayangan sia teh deuleu. Ceuk si Sudira kawas anu nyaja we di sing sieunan eta para upas teh. Ampun, sumuhun ampun. Nah saha salira teh. Ulah ditandasa. Anuhun we. Hayong keneh hirup. Bising hayang nyaho aing teh silalai hideung deuleu. Moal arek maehan deuleu. Anggur mah sia teh geura areling, geura balik pikir. Maneh kelu bilut ka urang kumpeni. Jadi antek urang walana sia. Sia teh geus jahat ka urang pribumi. Ka batur salemur. Karasapan ketah ku tulang beuheung sia. Pangwarah ti aing hayang ditambahan. Alah, ampun lelai hideung. Ulah. Eta upas teh mani beuki murungkut we katampo awakna ngadegdeg ngayak-yak. Bakating ku soak jeung sieun, beungeutna ge geus katampo sepat aya getihan. Geus ningali kitu mah, si Sudira teh nyampeurkeun ka para upas anu sejena, sarua we nu sejena ge pating purungkut. Oh, ampun, tolong, jangan bunuh aing. Naon sia bule? Sarua sia geus sieun kojor, sieun paehan ku aing, dengekeun sia sama gegebirnya. Kamu itu jangan menindas kaum pribumi deuleu. Sangeunahna sia nyiksa ka bangsa aing teh, tah aing silai hideung anu bakal merangan saria. Ku kituna geura ingkah. Ini tinggalkeun ilmu cai aing. Oh, kamu orang lalai hideung. Oh, ya ampun, tolong jangan bunuh aing. Aing hanya menjalankan perintah dari atas sana. Ku aing bakal diberi kesempatan deuleu.
pikeun maneh teh hirup, pikeun babalik pikir. Oge sagancangna ninggalkeun ieu lemah cai aing deuleu sia. Pokona bejakeun ka batur sia aing si lalai hideung deuleu anu bakal ngusir maraneh kabeh. Eta upas urang walana teh hanteu nemalan. Sabada ngarasa cukup maca carita ka eta upas laju we si Sudira teh ninggalkeun eta patempatan. Basa nempo eta si lalai hideung geus ngejat ninggalkeun eta patempatan. Para upas teh kiwari maregreuh. Sabab geus leupas tina ancaman bahaya, tapi kabeh ge kabekku rasa kakagetna saha cenah eta si lalai hideung teh. Bet aya dewe musuh anyar anu ngakukeun ngaran si lalai hideung. Mitra kaum dangu, ayeuna mah urang caturkeun deui di tempat sejen. Si Ari Asoma peuting eta teh keur ngadodohoe ngadon cicing sisieun lembur. Sabada kayan poek geus karasa aman malaju we maneh teh nyusup asup ka eta lembur. Laju ngadeuketan ka salah saeuti imah. Reug ngarandeuk geus kitu mah panto imah teh diketerokan. Saha di luar? Gancangan buka. Bukakeun ieu panto. Teu loba tatanya atuh pangeus imah teh muakeun panto. Bre di hareupeun tenang teuing saurang lalaki nu make baju sarua hideung. Ari beungeutna mah henteu katempo da puguh make duduk we cetok. Mangga kalebet. Nah ya pikir saeun naon? Eta nu buka imah teh ngadadak bageur we. Laju we eta si Ari Asoma teh ngabejakeun maksudna. Lamun cenah tadi beurang teh ningali aya awewe geulis asup ka eta imah, nya dibejakeun lamun eta awewe teh tajalian ti anakna. Anu ngonalahna teh Nyi Icah. Geus kitu mah si Ari Asoma teh menta ngagerohan Nyi Icah. Kuring hayang panggih jeung Nyi Icah. Gancang gerohan. Mangga ke antos sakedap. Icah. Ieu aya tamu. Sok geura ka dieu geura tepungan. Nyi Icah anu keur aya di jero kamar teh kaget nah aya tamu saha cenah. Nah ya saha tamu ya kiwari. Bet hayang panggih jeung aing segala rupa. Nyi Icah teh atuh penasaran koloyong kaluar ti kamarna. Barang bre ditepasti geus nangtung saurang lalaki anu make baju sarua hideung. Bari hanteu jelas ari beungeutna mah kapan kahalangan kudu kui cetok anu dilelepkeun. Nah saha ieu mah? Ieu Akang Nyai. Ulah loba tatanya. Hayu gancangan milu. Ngadenge eta sorah aneh. Aya geteran kakuatan anu mangaruhan kana jiwa eta Nyi Icah. Nyi Icah teh kawas anu linglung we. Geus kitu mah nyeleuneu nyampeurkeun. Mohon mangga Kang. Karawak leungeun Nyi Icah teh dicekel ku si Ari Asoma. Geus kitu mah dibawa kaluar. Sanggeus aya di luar mah. Laju we kebat dibawa lumampah ninggalkeun eta imah. Aneh atuh mitra teh Nyi Icah teh nutur-nutur we. Sabada tepi ka cicil lemureg ngaranna Geureun. Nah bade ka mana urang teh Kang? Hayu tuturkeun Akang. Tuh tingali, itu aya saung. Urang paduduaan. Urang jajab kasuka. Mangga. Mohon mangga Kang. Teh mal Nyi Isah bari ngoloyong we nuturkeun si Ari Asoma. Anu ngadeuketan ka saung anu teu jauh di sisi kebon. Sabada tepi ka sisi saung. Pok kadenge si Ari Asoma teh carita deui ngajakan asup ka Nyi Icah. Ayo nama urang asup ka jero. Ngarah jongjon, urang paduduaan, urang jajab kasuka, urang ngapung ngawang-ngawang, urang ngala bentang kuduaan. Hayu Nyai, hayu gelis. Nya mangga Kang. Ambi ge parantosan teu sabar. Urang cacapkeun ka cinta urang duaan teh. Urang jajab kasuka Kang. Lamun seuk barang aya nu ningali mah moal teu gogodeg atuh aneh lantaran eta Nyi Icah teh bet nurut we. Kajalma anyar pinanggih, malahan mah katempo kawas anu geugeut, kawas kajalma anu dipikat cintana. Ari kituna mah eta Nyi Icah teh geus aya dina pangaruh elmu pangruwag jiwa. Sup atuh duana teh arasup ka jero saung. Mitra kaum dangu sanyana mah. Teu jauh teh eta saung tenang tung saurang lalaki anu keur merhatikeun we. Nah kunaon eta awewe teh? Kawas anu nurut kitu, kawas anu linglung, ku aing beda ka tempona. Henteu ilahar ieu mah, henteu wajar. Boa-boa, eta lalaki teh si Ari Asoma nukur ku aing di teangan. Jalma jahat anu salele ieu sok ngaruksak ngagunasi ka kaum wanita.
Enya, bisi-bisi eta teh korbana ku aing kudu gancang ditulungan. Teteh lah gening. Eta lalaki teh tayalian di Sidarja alias Silalai Bodas nuka beneran ngaliwat kalebadinya da buku keur biasa ngulayaban. Laju wae atuh Sidarja teh ngacorelat. Iwari teh geus aya di luareun saung bari poka dengan cacarita. Eureun deuleu. Montong ngaganggu ngaguna sika eta awewe. Asok, gancang keluar. Buku we atuh si Arya Soma nu keur aya di jero saung teh curing hak laju ngakurinjal. Asa kageureuwahkeun. Kawas ucing nurek murak paisan jadi hanteu tulus. Kurang ajar. Nah saha cenah wani-wani ngaganggu kaserangan aing. Dah kunaon Kang? Hayu Kang. Oke lah dagoan nyai. Teteh di luar tinggal aya jalma anu wani-wani ngaganggu kudu ditindak heula. Asa atuh Kang? Ket ngaganggu segala rupinya. Enggal geura tindak. Tuman jami kitu mah. Koroyong atuh si Arya Soma teh kaluar ti jero saung. Barang geus aya di luar, mereka sampak teu jauh ti lawang saung tenang tung saurang lalaki make baju sarwa bodas bari jeung ditergos bodas. Puguh ge maneh kaget moal kitu eta teh Silalai Bodas anu keur ditaluntikna. Lamun seuk nya kitu teh cilaka atuh, panyamarana teh bisa gagal. Tapi si Arya Soma teh pura-pura we henteu nemongkeun sikap anu matak curiga atawa sikap anu ngambek. Nah saha kisilah teh aya naon bet datang ka dieu sagarupa ngaganggu kuring anu keur sosonoan jeung pamajikan. Ngaran aing Silalai Bodas. Ulah ngabohong geus ya. Bener eta teh pamajikan maneh. Aing mah teu percaya lantaran eta awewe teh kawas anu linglung. Boa-boa maneh teh si Arya Soma euy. Gebeg atuh si Arya Soma teh ngagebeg reuwas. Teteh lah geuning cenah Silalai Bodas teh kawas nu geus nyahoeun ka Arya Soma. Anu salaliis sok ngaguna sikap parawan oja. Pikeun si Arya Soma najan manehna ngabohong, nyamunikeun diri tetep we bakal kanyahoan. Antukna mah geus kagok we ya cenah. Rek disingareupan we eta Silalai Bodas teh rek dicangkalak sakalian teu kudu ditaluntik-taluntik sagala rupa. Bener, aing si Arya Soma, sia Silalai Bodas. Syukur euy, aya datang nyampeurkeun ku aing teh keur diteteangan. Jadi maneh nu ngaran si Arya Soma anu purah ngaruksak kehormatan wanita. Kurang ajar sia, puguh ke aing kabeneran. Bangih di dieu deuleu aja aing ngereneangan. Tindak laku kejahatan maneh teh kudu dieureunkeun. Ulah ngimpi Silalai Bodas. Nu aya sia bakal dicangkalak deuleu. Bakal dipasrahkeun ka kumpeni. Sia musuh kumpeni anu sok gancangna kudu ditewak deuleu. Euleuh geningan. Maneh teh antek kumpeni euy. Sok sia, nu aya mah maneh bakal diwarah ku aing. Ayo, urang buktikeun Silalai Bodas. Saha di antara urang nu leuwih hebat. Aing geus ngadenge kahebatan sia, tapi ulah cuma godeuleu. Aing si Arya Soma anu bakal bisa jangkalak. Kituna teh eta si Arya Soma teh laju we marentahkeun Silalai Bodas pikeun tunuk taluk ngagunakeun ilmu pangruag jiwa. Lalai Bodas, sia kudu tunuk taluk ka aing euy. Gancang geura sumujud deuleuh. Mitra kaum dangu aya getaran kekuatan anu mengeruhan kana jiwa Silalai Bodas alias Sidarja. Ngan bae Sidarja alias Silalai Bodas teh geus waspada. Hati-hati manehna teh taki-taki musirikeun tenaga jerona kana ceuli, kana panon jeung kana pikiran. Atuh eta pangaruh getaran kekuatan teh henteu pangaruh naon-naon. Ngan bae pura-pura we kawas anu turut tunduk taluka eta si Arya Soma. Ampun gamparan. Isim abdi rumaos tunduk taluka salira gamparan. Geus sapira geuning Silalai Bodas teh. Kursa geprakan geus tunuk taluk nurut ka aing. Si Arya Soma teh geus gede hate we lamun Silalai Bodas teh geuning cenah atah. Kakara ku kitu ge geus nurut we tunuk taluk. Geus aya dina pangaruh ilmu pangruag jiwa. Buktikeun ayeuna lamun maneh tunuk taluk ka aing. Gancang geura sumujud deuleu, geura cium suku aing yeuh. Asok, gancangan deuleu euy. Silalai Bodas alias Sidarja teh dongko kawas nu enya. Arek sumujud bari jeker nyium suku si Arya Soma. Ngan bae eta si Arya Soma teh kacele
Lantaran si jalai bodas teh kalahkan narajang gerakan cepet. Beureup teh ngahantem kena pisan kana beuteung ceku. Si Arya Soma teh nepikeun ka ngaheunggeum mitra pugu we atuh disodok ku beureup sidar alias si lalai bodas anu nyidem kekuatan anu luar biasa. Tapi lain oge si Arya Soma tuh bakal rubuh ku sageprakan mah. Najan manehna kaget bari jeung ngararasakeun ka nyeri kajeleng ka tukang bari pok terus sacarita. Kurang ajar sia. Tetelah sia teh geus nipu ka aing. Rasakeun sia aing mah moal arek kalinglungkeun ku sia deuleu. Nah, atuh bet gagabah. Bet nyangka aing geus tunuk taluk segala rupa. Sina aing teh parawan oja. Anu gampang kitu wae ku maneh dilinglungkeun euy. Sakedapan mah si Arya Soma teh ukur ngahulang we bari ngocomang satironing hatena. Hebat oge si lalai bodas teh. Paingan atuh ka sohor. Eueuh jago jeung jawara. Anu mampu pikeun nyungkulan jeung nyangkalakna. Tapi aing si Arya Soma muarek cecerih si lalai bodas kudu peunang ku aing. Kituna teh si Arya Soma bari museurekeun tenaga jerona. Kiwari marek maju narajang. Lantaran eta si jalai bodas teh henteu beunang kapangaruhan ku caritaan. Rasakeun si lalai bodas. Beuting ayeuna sia bakal kacangkalak deuleu. Sor, geura buktikeun euy. Kia jeleng atuh si Arya Soma teh kiwari mamacu narajang ngagunakeun tata gerak jurus pangruak jiwa. Dina narajangna teh bari dibarengan ku getaran kakuatan liwatan sora anu digorowokeun ku si Arya Soma. Teraya kekuatan mengaruhan kena jiwa si lalai bodas. Tapi lain oge atuh si lalai bodas. Beunang kapangaruhan ku getaran sora. Pikeun nandingan eta getaran sora. Si lalai bodas ke sarua ngageroe. Iya. Dua gelombang frekuensi suara teh anu beda nu nyidem kekuatan masing-masing diadu. Teteh lah getaran kekuatan tina pangaruh tina ilmu pangruak jiwa teh henteu pangaruh naon-naon. Basa panarajang si Arya Soma rek kena kana sasaran. Teu nyahoan awak si Darja alias lalai bodas teh geus ngilas tina paningali si Arya Soma corelat les. Gerakan teh mungguh jabat naker. Pugu we atuh maneh colok teh lah geuning si lalai bodas teh mibanda kaunggulan dina kacepatan gerakna. Tapi si Arya Soma panonna anu geus kalatihan teu kitu bae bisa kacolongan. Basa ningali si lalai bodas geus aya sakikireunana bari jeung rek narajang laju we gentak manemapak panarajang geduk des. Dua pereup teh diadu. Jarek-jek. Si Arya Soma pon kitu di si lalai bodas ngacerek-jek kadorong ka tukang. Nabentrokan eta dua kekuatan jadi kanyahoan teh lah geuning tenaga jero. Si lalai bodas jeung si Arya Soma teh meh satata. Ngan bae si Darja alias si lalai bodas teh unggul salapis ipis. Sabada duanana mancuhkeun di tangtunganana bari ngatur kuda-kudana laju kiwari teh pada narajang corelat. Pada miheulaan hayang narajang. Ngan bae gerakan si lalai bodas teh unggul dina kacepatan gerak. Barang pereup si lalai bodas teh ngagebrok kana careham. Terhikat si Arya Soma ge ngakiwar plos atuh sameran pereup si Darja alias si lalai bodas teh nyamos. Ukur ngakan tempat kosong, tiuk, kiwari madambal suku si Arya Soma teh nyapu kuda-kuda si lalai bodas. Ngan bae si lalai bodas ke henteu cileureun, gentak awakna ngajaul ka luhur, beri jeung waktosna seep. Euleuh mitra. Waktosna geuning parantos teh kapannya. Cagel atuh urang tuna jajar carita si lalai bodas duy ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Kumaha eta si lalai bodas sareng si Arya Soma teh nah saha anu unggul atuh urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya perhatosanana nya. Hapuntenna tina sadaya kakirangana mang saeunan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.